Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kami warga baraya anu emut kalembur miwaas kadesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana wilujeng patepang desa sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah pribados ayeuna tos dugi di Kampung Ciangsana, Desa Baru Mekar, Kecamatan Parungponteng, Tasikmalaya. Kangge ningal oge ngaroskeun suasana Kampung Sundan wae di palihan dieu hayu urang tinggal sasarengan. Oh, ibu mau tahu. Cika Thomas. Gini itu gue ngarantau apa itu? Dah kapungkur ampun biang ke dia kawin. Tadi tu umara tai nabi, wih deh kan. Dia ngapungkur kawin nanti dia. Wargi masuk di dia. Wargi masak kampung ya sadaya nanti. Keluarga besar. Apa nama asli orang dia? Tugas naon geuning neng itu? Tuh ibu amang amang. Jalan-jalan. Sama itu jenuh gini. Ya dia ya situasi di daerah. Gitu kan. Dah ai di itu masih saya gini. Pas di dalam materi. Sana.
sadaya, Masya Allah keindahan aya di lembur ieu. Ni raos pisan angin mengahliwir teras tempatna oge meuni nyaman, indah, hayu urang tinggal sasarengan. Wargi sadaya, mung sakitu video nu kapihatur di lembur Ciangsana, Desa Baru Mekar, Kecamatan Parung Ponteng, Tasikmalaya. Waktosna pribadi pamit mundur. Wilujeng kanton permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.